Teh, kopi hiji teh. Oh, mohon sekedapnya. Kalau teh kantenan, anu abi sabaraheun kopi. Segelasnya Mohon segelas. Oh, 50.000-an Teh, sekedap teh. Abi yang nelfonnya sekedap. Teh. Iya, sana abi nganyut. Artosna kan 5.000. Coba pambalah tuh teh boga duit. Ini kurang kecil. Nyai, bejana maneh osok ngeheureyan salaki batur. Heeh, Mak. Nah, atuh sia teh meuli resep-resep ting ngeheureyan salaki batur. Sensasi, Mak, nu beda. Maneh tara aya nu mamatahan yen ngaheureyan salaki batur teh dosa. Aya eta ge nu mamatahan Mama, si Siti. Terus kumaha atuh maneh geus dipapatahan teh ayeuna? Tiba heula, Mak, urang teh memang resep ngeheureyan salaki batur teh. Ngan, disaprak di bejaan ku si Siti, yang ngaheureyan salaki batur teh dosa. Tah, di harita urang jadi tersep ka si Siti teh. Ah, gelo sia mah nyai. Goblok sugan mah. Bu, Kah, lapar aya teh. Geus saya sanggup can? can asak sangguna ge. Kamu poe aya meureun. Aya sanggup poe mah. Ngan hese mawana. Geus kumaha? Heuh, apan di poena naluhur kenteng ku si emak. Eta mah lain kamu poe atuh. Naon atuh? Aron, emangna aing entog dibere aron. Ah, warteg ah. Heh, jang. Naon, Mak? Heueuh sugan boga duit, mak dek nginjem heula. Mending ada-ada nginjem jang naon teh, Mak? Heuh, jang nginjem jang nguruskeun ngawinkeun budak si Neng. Ah, emak kuas jeung saha wae meneh asa-asa. Ngomong we atuh jang nguruskeun si Neng mah kuas jeung saha wae. Meni regreg atuh aya di ujang mah, mak moal gulayaban unyam injem ka batur. Nya atuh mah sabaraha, Mak? Ah teu kudu gede jang, sameujeuhna keur hajat we. Ah, tong asa-asa, Mak. Pan kawin si Neng tak tuh. Kawin jeung ujang oge. Naon ari ujang, kawin jeung ujang kumaha ieu teh? Si Neng balik jeung ujang lin kawinna teh. Pade pisan. Naon ari ujang teh apal kitu? Teu, Mak. Kumaha gitu? Apaan ieu teh si Neng teh eudek aya anu mileuleuheungkeun ku polisi. Ujang terus tulus ka urang, Mak, budak teh. Wah, modal lagi ah. Cideg jelema teh ongkoh nyanggupan. Ai teu gablek mah teu gablek we atuh ulah sok-sokan teuing. Dasar nulus tunjung. Heuh, ka era. Men, Boleh geuning datang. naon nguguran urang men, rewas kieu. Urang trek minta pendapat, mulai bingung euy. Bingung naon? Pan urang teh rek katarima gawe, an rada jauh euy. Di luar kota maksudna? Heeh. Terus kumaha? Nu bingung teh urang teh pemajikan, kan di imah mah awas saha. Men. Mana teh kawasan babaturan urang? Kalem we pemajikan ku aing dijagaan men siang dan malam. Ah, malang euy. Malang kumaha maksudna? Nya aing keur mengapekeun lauk kaucing. Nya geus resiko atuh men ari eta mah. Amun lauk kasih kucing santok mana teh. Aing mending teu gawe, aing mah. Gini teh. Kumane we. Dek mah mulai gawe teh. Rek atuh men. Aing nganggur kieu ye. Emang gawe di mana men? Ya, gaweana mah teu pira di bank ya. Anjir. Gagah tuh men euy. Rek atuh men aing di bank mah. Siapkeun atuh isukan, tapi setelan kudu rapihnya. Siap men arek kitu mah. Ngan gawena kumaha men? Soalnya urang mah rada butak euy kana ngitung mah. Moal, mang gue moal titah ngitung, kurang kalem. Emang jadi naon urang itu men? Kan mesin teh keruksaknya di itu di perusahaan teh. Jadi mang boleh mah jadi tukang ngelel we pada ngitung duit teh gitu. Gitu. Iya goblok, memang orang kobra ya goblok. Masih dengekeun ku aing. Heh, gerak balik. Panas itu geus tengah poe. Euy kagok keur nancep-nancepkeun tangkal sampe. Isuk deui atuh, gerak dahar we kieu mah. Emang jeung naon deungeunna? Nya aya we tempe, sambal jeung lalab. Bosen dah ting kitu we, da enak atuh. Hayang geus hayang jeung naon atuh? Jeung hayam atuh kali-kali mah rada mewah. Ngariweuh sorangan dahar jeung hayam. Dar ngagarapa kanu sangu. Salah wae aing.
Mang Bule, nampak si Omen teh. Ah ya be mah. Tuh ka itu tuh kekulunan di kanang ayam. Oh, nya tuh nuhunnya. Ya. Heh, kenaon kalkah kukulunuan di kanang hayam, lain usaha. Apaan ya keur usaha atuh? Usaha naon ari maneh di kanang hayam? Kerenangan sieur jeung beunyer. Jang naon sieur jeung beunyer. Apaan usaha ngaranna ge nangan kasieurun ka beunyeurun. Puguh da aing teh beuki sieur jeung beunyer balik ya. Serba salah aing mah. Naon? Digawe teh masih kene di pabrik soda teh. Wah. 3 minggu geus pecat aing mah. Nah, make dipecat segala sih teh. Heeh, meureun geus teu kapake meureun mah euy. Emang maneh di bagian naon deh? Bagian ngabolongan donat mah euy. Nah, make dipecatnya. Oh, pada kurang gede mah ngaleanganna jadi dipecat. Meni saromong kitu anu geus menang hadiah. Hadiah naon? Cek meja menang hadiah cenah tinu Ciki. Wah, menikara eusina ge naon TV. Nyakeun bae atuh TV ge komisi we ka tetangga atuh komicong mana? Waduh, TV na ge ancur ah. Maknya TV anyar ancur. Oh, da ieu rusuh mesek Ciki teh nya kaligus. Ya TV-na teh murah nya hancur 10. Oh, syukur atuh ri geus galelo mah. Iya, enggak lo. Parah tuh.